Kenaon maneh ton? Keur moyan. Kira aku moyan dinu ieu, di dia atuh dinu panas. Pan katempo ya motor dibongkar, urang keur nyekelan kunci. Berarti kan ngoprek motor. Kebenaran pisan ton. Henteu, teu beneran. Kebeneran naon? Kebenaran orangnya kenta tulung ton. Minta tulung we, batu teh kelieur, minta tulung naon? Urang ge deui mah keur ngoprek motor ton. Pamer. Bung Ele. Lain kitu ari maneh urang teh lieur kenta tulung. Lieur kunaon? Oh tadi urang teh ngebongkar, pas dipasangkeun ieu baudna nyesa ieu baud naon nya? Alah, ngeuskeun bae teh kudu dipikiran atuh, beda ge sakitu. Ari maneh ton ieu pengpengna loba nyesana teu sikuna naon di jalan. Urang keur pusing, geus atukeun bae meni beda ge 3 siki. Tapi lamun ya penting kumaha ton? Bae we atuh dengan ukur 3 siki ari maneh geus cicing gara sok cok urang ge urang keur lieur. Lieur kunaon atuh? Asal lieur we tadi teh. Sarua urang ge ieu ngoprek motor baudna nyesa. Tuh tempo ari maneh ieu baud ti mana gerasok. Tapi geus rapi kabeh geus kapasang, terus ieu baud naon? Wanjir, eta mah lain nyesa meureun maneh mah tadi pasangkeun. Mun nyesa mah hiji dua lain satamburuan kitu. Lieur ai maneh itu. Ya 40 mah leuwih ieu teh baud mana wae. Aing salah alamat atuh. Nanyakeun teh ngadon leuwih parah ieu mah.